barang tenda. Nyuhunkeun didoakeun asa jika saya. Cik mak bapak atuh doakeun abdi. Bari mak bapak tos teh aya. Daya beda seperti kanu aya keneh kitu. Teh tadi sami. Tos barang suhunkeun kasalian ti Gusti Allah. Anu kira-kira eta anu dipentaan teh sanes hakna kitu. Pamita mayeuna jalmi pan saya di alam barzah teh ngagaduhan hak kanu maparin petunjuk, maparin pertulungan, ngabantu. Gitu. Naon sababna bantuan teh kaasup kana usahanya. Ngadoa bantuan teh kaasupkeun kana usaha. Sedangkan usaha mah tempatna teh di alam dunia. Di alam barzah mah tos teu aya deui kesempatan ka usaha. Teh izin Allah. Kantu naon atuh ngaraoskeun hasil usaha di alam dunia. Ngaraoskeun hasil gitu. Nu gawe dina disebatkeun idama ta ibnu adama in qata'a amaluhu. Di mana geus maut anak cucu Adam in qata'a amaluhu putus. Amalna, perbuatanna, usahana, upayana gitu. Sagala usahana tos mah biasa. Ieu berlaku kama sadaya jalmi anu parantos aya di alam barzah. Sok sanaos ayeuna jalmina kalebetkeun istimewa dina kasolehanana angero. Daya istilah pira kumantenna mah da jalmi soleh. Nya. Mun tama ayeuna ngaduakeun urang pas ditampi ku Allah jiga raosna gitu. Sok aya jalmi anu kitu. Itu babasana teh. Iraku sugan gitu. Da anjeunna mah jalmi soleh, upami ngadua ka Allah teh pasti ditampi cenah. Gitu. Nyuhunkeun didoakeun gitu. Saeta di papantos. Padahal nya pageung sareng aturan agama. Tetapi iya kana nasta'in, iya kana budu wa iya nasta'in. Wungkul ibadah ka Allah sareng wungkul nyuhunkeun itu mah ka anjeunna. Ya kajabi ka saha bae nu aya widi ti anjeunna nya jalma nu hirup nya. Gitu. Panaya dina Al-Quran wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Kudu siri tulungan anjeun dina jalan nu hade jeung takwa kitu. Hiji teu bisa ayeuna siri tulungan di jalmi nu aya di alam barzah kitu. Tama siri tulungan jalma nu aya keneh di alam dunia kitu. Siri tulungan naon di Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli dzikir, tegasna ka jalma anu hafal. In kuntum la ta'lamun, lamun seuk maraneh teu ngarti. Ta eta ka jalma anu sami-sami masih kene aya di alam dunia, tegasna mah di tempat usaha gitu. Tempat usaha. Nah, orang garuruh itu teh tentang pidato sararea, nah, peneliti. Salajengna nomor kagenepna anu kalebetkeun sifat sirik teh naon ria. Naon ria teh al-amal li ajlin nas. Nyaeta boga amal anu karena jalma, karena manusia gitu. Karena jalma anu sejen. Nah hari bisaria dina ibadah. Lamun ayeuna ngalaksanakeun ibadah parentah ti Allah, tapi dasar ngalaksanakeunna kajuru kadoro. Jalma anu sejen, kadoro itu kajuru. Eta sebagian dia. Tadi kalau
kalau penting karena sirik kene atanapi dina perbuatan anu sejenna perbuatan sosial teh karena jalma anu sejen aya dorongan anu ngabangkitkeun nepi ka dugi ka dilaksanakeun eta perbuatan teh alasan dorongan di kepada jalma eta kabeting kana sirik. Saur Kanjeng Nabi ini tahawabtu sanyana kaula tahawabtu mika hariwang kaula ngarasa hariwang ala umati ka umat kaula asir usifat sirik ama annahum anapun ari eta umat kaula layang buduna sonaman teu ari ibadah kana berhala kana patung-patung sesembahan wala samsa wala komar jeung teu ari ibadah kana panompoe jeung bulan wala hajaron oge teu ibadah kana batu wa annahum yurauna tapi eta umat kaula teh yurauna bi amali tapi ria dina amalna ria dina amal. Jadi eta sifat ria teh kaasukeun perkara anu sirik anu dipikahariwang ku Rasulullah SAW. Nah kaula ngarasa hariwang jadi dihariwangkeun kitu. Sok sanajan disebut nate sirik leutik ya sirik leutik tetapi leutik ge sirik kitu. Kalau mungkin karena perbuatan sirik. Dina surat Al-Maun ayatnya bahaya ria kalau bikin kana sirik. Oke dina ayat anu sanesma Allah Subhanahu wa taala ke di poe kiamat ka jalma-jalma anu geus ria dina amal kalau bikin kana sirik maka bakal dijurungkeun eta jalma teh naon nyopot pahala jeung kumaneh copot buruhanana eta amal teh kasaha ka jalma anu pernah maneh ngalaksanakeun sabakadoro eta jalma kitu anu teh geria teh kadorong ku hiji jalma teh. Jadi sanes bae Allah maparin maparin pahala kitu tauge karbetin karena perbuatan anu temungkin dihampura ku Allah Subhanahu wa taala layak menang pangampura. Taeta diantawisna nya contoh-contoh bagian anu alitna perbuatan-perbuatan anu kalebetin kana perbuatan sirik. Salajengna ayat ieu wayang biru maduna dari kalimayasa. Sareng Allah baris nyampura kana dosa salian ti dosa musyrik. Kitu oge limayasa kajalma anu dikeresakeun ku anjeunna. Sok sanajan dosa salian ti musyrik, umita mah ayeuna dosa tina masalah kufur. Atanapi dosa tina alatan munafik fasik kedoliman anu sanesna. Upami teu acan kenging pangarasa Allah dihampurana nya moal. Anu kumaha cenah anu kira-kira jalma anu dikeresakeun ku Allah baris dihampura tina dosana salian ti dosa musyrik. Nya diantarana jalma anu daek usaha momean diri tobat ngarana. Jalma anu tobat mungkin tobat enak ku ucapan atanapi ku amal. Naon ari tobat teh balik gitu. Tina musyrik kana tauhid. Tina syirik kana tauhid. Balik gitu. Tina goreng kana hade. Pemita ayeuna ngalangkungan ucapan nyuhunkeun dihampura ka Allah ku istighfar.
dibarengan ku hate ngarasahanya kaltin atau perbuatan jeung janji ku hatena kana moal balik-balik deui kana eta perbuatan anu goreng tur diganti ku ngalaksanakeun perbuatan anu soleh gitu. Jadi artinya teu cukup ayeuna nyuhunkeun yang purawe terus tapi teu aya perubahan. Yang ngaheureukeun anu kitu ngaheureukeun ka Gusti Allah. Nu ngaran tobatna kudu bener-bener balik. Gitu. Balik ka mahade nunda karena perbuatan anu goreng. Hatana api tobatna ku amal. Panseureun geuningannya amal. Eta mah wajib anu sunnah. Pahalana teh dijelaskeun ku Allah sareng ku Rasulna anu mampu ngalebur kana dosa. Contohna nya saperti ku salat fardu. Ngalaksanakeun salat fardu sarianti ngalaksanakeun nuhun kana kewajiban teh oge eta teh dijadikeun alat keur ngahapus dosa. Dari digambarkeun ku Rasulullah SAW jalma anu sok ngalaksanakeun salat fardu taya beda seperti jalma anu boga imah tur di hareupeun eta imah teh aya walungan anu ngocor caina atur heran eta penghuni rumah teh sok mandi dina eta wahangan teh 5 kali tina sajeroning sapoe sapeuting sok piraku cenah teh bersih tina kokotor saurang Nabi. Lamun mandi di dinya 5 kali sampai sapeuting sok piraku teu bersih tina kokotor gitu. Tah jadi ku salat fardu ngajadikeun alat keur ngabersihan jiwa tina kokotor dosa. Itu maksudna kokotor dosa. Tanapi puasa sunnah bisa dijelaskeun. Aya nu bisi pahalana di lembur dosa sataun geus kaliwat. Aya nu bae di lembur dosana sataun anu bakal datang jeung nu geus kaliwat seperti saum sunnah Arafah. Saum sunnah naon di Asyura gitu. Oge saum sunnah nyawala diuniakeun bisi pahalana teh dina rangka peleburan dosa gitu. Seperti naon deui besok dilaksanakeun sabada salat ngawas tasbih 33 tahmid 33 takbir 33 tahlil hiji dari jumlah 100 sahur kanjeng Nabi mangka baris meunang pangampuran dosa sok sanajan sarwajib sagede budah laut sok sanajan sarwajib budah laut eta dosana teh gitu. Nyatangtosna dosa anu biasa dilumburku mangrupi eta awasan gitu. Taya tahu di sami kene nya tobat kene bersih dosa itu maksudna. Tah jadi anu disebutkeun tobat teh kudu diakhiri ku amal gitu. DKC ayeuna kan ukur tobat tamatanya Allah manarima kana tobat hiji jalma dina narika ruhna geus aya dina gengrong cenah tenggorokan seperti Firaun ya. Apan pernah sadar dina narika manehna geus ngakhiri ayat teh ditampi sok sanajan nya manehna ngucapkeun kaula iman ka Pangeran Musa cenah tegasna mah ka Allah Subhanahu wa taala sabab manehna tobatna kau dipikir teh dina ujung kehidupanana dina akhir hayatna gitu. Oge kadang-kadang kesabsieun nya ngucapkeun kitu teh gitu. Dina Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 70 dijelaskeun ilaman taba'an jalma tobat wa amana jeung tuluy iman. Magehan ka imanna wa amila sholihan jeung tuluy manehna ngalaksanakeun amal saleh gitu. Jadi artina tobat teh teguhkeun keimanan jeung tuluy ngalaksanakeun kana perbuatan anu hade. Lain artina
anu kewe erek tobat teh dina arek ngakhiri hayat wa minat ama. Dina sakaratul maut maka Allah mah nampi kana tobat. Nah, tauge anu pangakhirna wa may yusyrik billah faqad taro isman adima. Sing sajama anu ngamusyrikeun ka Allah maka teteh lain eta jalma teh geus nyieun dosa anu kacida gedena. Nah disebutkeun dosa anu kacida gedena teh tiasa ayeuna ditinggal ku bentukna salajeng kumaha gitu dina masalah dosa mah. Tapi anu disebutkeun gede dosa nate daya diukur ku ancaman keras di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman keras dina ayat kamari Pak jalma nu kufur diancam rek dibalikeun beungeutna ka tukang. Nah dina pada keras-kerasan eta ancaman terhadap jalma anu kufur gitu. Daya jalma anu musyrik mah dina pada kerasna eta ancaman teh geus moal ditarima gitu. Moal ditarima tobatna moal hartina moal meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pareta teh aya di ancaman anu langkung keras moal meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.